Oke, jumpa lagi dengan Alu Yugi Channel dan kali ini kita akan ngobrol lagi dengan Mang Pudin. Eta baju anger ke. Mani, Aduh, mani, lain ya mah iya cenah pan air request cenah. Non baheula cenah pernah band-bandan bener? bener, Oh. bener. Bagian naonnya kalian naon, Pak? Drummer, Asli lu. asli nah, drummer, Drummer. Mau ke lagu naon? iya, obituarian orang, orang, Obituary. Aku mah lagu naon? obituari, wah, kamu jadi jorokan lagu utah teh ya, lagu utah, Aduh, aing mah. Ada teh, kata naon ngarental kali itu. kosong, Di mana? Baru udah di NTF, Oh. baheula mah duit calengka, baheula mah sayang, baheula. Hmm. Mah hiburan mah di NTF, hiburan. Oh, ya nama sok lagi. Masuk hiburan unggul di NTF. Beri jeung tareli geus tak ceutik nya. Aduh, aing we. Lain ieu naon ngaranna teh? Briefing-an osok main briefing-an heula terus main baheula teh gitu. Lain baheula mah briefingan heula. Akhirnya mah Pernah jadi juara? pernah juara katilu palingan teh. Katilu na kira katilu naon? Katilu akhir atau katilu naon? Nyonya katilu. Oh. Festival 2012 gitu kan 2000 seberapa? 2012 Mangus. Oh. 2004 tah. 2004. Taruh 2004 bener kerja-jayana baheula festivalan. 2004 tah. Oh. Ari ieu naon ngaranna teh? Ku ayeuna-ayeuna mah pan lah dunia musik ya orang ngomongkeun bukan musik lah. Pan ayeuna mah geus jarang nya. Anu ngarental barang itu masih kana aya gitu. Aya. Tempat rental? Aya. Aya. Oh. Loba itu. Nah, beda-beda harga, 20, 50 Sajam. sajam teh. Kapan baheula pegeringan sangkur sebelah 15.000? 16.000, 25. Baheula mah gitu. Ya di aya 35. Mau. Di NTF 35 ya teh. Hari ieu naon berarti di Dangder benernya. Aduh, naon eta? Reuas euy. Lamun di Dangder pan anak-anakna barudak murah ayeuna masih kena aya. Aya loba, barudak kungkul. Oh. Ayeuna naon ngaranna teh? Mawakeunna lagu naon ayeuna? Lagu Koreaan. Lagu slow biasa slow. Suka teh Koreaan gitu paling K-pop gitu lobana mah. Iwan Fals kali. Oh. Jamrud we kali itu. Ayeuna teh Bumerang, Damalerang barudak. aduh. Lain da naon ngaranna teh? Nu ngaranna ieu kitu nya. Naon musik Hiburan. hiburan gitu. Tiap jam mah pas boga hiburan masing-masing aya nu resep dangdut aya. Duh di dieu ge kan drama, ari karaokean mah dangdut teh kan. Maksudnya panan geus gede dia sok gendangan. Kanu ngabe naon ngadrama nongko gitu kan baheula mah. Denu drum musik keras gitu. Musik utah teh ya. Asa teh hidangnya. Aduh, bener Ari mayarna ya pan PT-PT eta sabaraha ewan biasana? Kulimaan ku tiluan. Grup nah kita grup sabaraha urang? Grup masih berapa urang aya ka 3 dah, 3 siki, 4 siki na baru dah. Loba. Ari we mayar mah sagrup bae. Kudu boga duit mayar mah. Asugan teh PT-PT gitu. Tuh. Henteu. PT. Kalau intisari PT. Ai kanu malayar we na mah. Baru tuduh jadi. Lain asup beneran berarti. Saru banget pas ragu ieu caranya urang ngompol heula, caranya urang ngeheula gitu. Leos. Aduh ampun. Ari jang meuli malayar mah. Aya lunan. Ampun. Lain, ya Pak ya. Panunggarana ngadram gitu nya. Pernah totos teu? Ayo pernah gede nah totos gede. Kumaha tuh? Hah? Kegedean. Tuh. Nah, Arewen tuh kena beres. Balik. Setik ya biasa rezeki malah tuh. wah.
Oh, cek boga teh memang hayo cenah berarti potong wae cenah. Takon aku mah. Terus bosan boga teh no. Lain. Kiki. Untung wawuh berarti nya. Heeh. Lamun di Tembatu Kemarin kumaha? kalau digantian itu udah lebihan bayar. Orang lain. Lain naon soalnya kan urang ge baheula pernah gitu Heeh. bebenan teh. Aji 1000 tobros aing bingung cenah teh. Heeh. Kumaha Sieun cenah. mayar. Oh, matak geuwat teh. Ayo nih, oh ini teh kabur. Ya mah terlalu ngomong hale. Iya, pada ya ngomongkeun masalah musik gitu nya. Ai baheula teh non pas festival Nuhara itu di mana wae tak geus tampil. Jadi yo pernah mah di dieu tadi Depok, hareup ke Cina. Menuju eta mah naon aya pabrik bata yang bata. Oh, lega dirinya mah. Dirinya pernah. Oh, di lapang Cabuang geus pernah. Can Cipadati, Oh. Cileunyi, di Kopin, baheula. Oh, berarti berenang pantaran Isep benernya. Di lapang eta, di lapang naon Persika, naon Persiran. Oh, sok geura laut eta teh. Barudak pang lu anak nu rebel mah. Nu lalieun mah. Oh, tapi pang baheula mah beda jeung pang ayeuna. Pang ayeuna mah abring-abringan di jalan, ai pang baheula mah ngajalur kan musik. Bener. Ayeuna mah lobana mah geuningan naon pang-pangan teh di jalan teh geuningan Rumput, tepara rumpuhnya. Baheula kan malusik, Bang. Bener. Tah ieu naon ngaranna teh? Lah lamun ibarat teh nu ngaranna nya dunia musik, dunia ieu. Pernah naon raribut gitu kieu atau abona teh aya nu nyerang nu ngewa gitu kieu terus urang mah juga kabur ae batur sana ini teuningan. Tahu, can pernah. Oh, can pernah. Mun Agustusan, kaminang Agustusan resepsi kali itu aya wae. Didinya panghareup atau pangtukang didinya mah. Keur nyanyi oge diculkeun ya dalam teh. Oh, Da urang anu neueunan ngobrol. oh. Culkeun ngajeleng ka hana. Misalkeun gitu. Kan misalkeun di carekek. Carekek. Baru dak warga ya baheula wah tahun sabaraha. Oh, pokoknya benernya baheula teh masa muda mah keras gitu. Air keras dan mau dikerasan banyak keras. Lamun dilembutan lembut gitu. Lembutan lembut. Bener. Halus lagi gitu nama berarti. Naon ngaranna teh? Padalah ai baheula banyak dengan ai kanu hawewe teh kumaha masalah hawewe? Kawe Payun teh. lumayan. Lumayan baheula mah. Oh, kira jadi drummer Dan kieu oge gitu. Oh. Beungeut kieu oge itu lumayan. Aduh, ai bae kacau aja. Baheula. Tah eta non eta dunia musiknya dibalikeun deui ku ayeuna pas geus boga budak eta kumaha tah? Maksudna Lamun budak ayeuna hayang ieu hayang kan musikan gitu kieu didukung kan semua? Moal karunya. Nah, Musik. Sing kos bapana musik hayo wae musik. Jangan duit henteu. aduh. Karunya. Tapi bisa mah kudu tak sedetik mah kudu tempo acting budak. Bener. Alus kadang aya geuningan mah. Jadi Ngantong pueu teuing non teu fanatik teuing lah. Bener. Nya eta mah teu naon sih aya kanu musik aya ngajalur pisan mah. Jalur pisan. Meureun ngajalur pisan mah kudu loba duit mah. Loba duit. Aya teu boga duit. Loba duit mah nya. Mendingan Mending teu karunya. Bener. Da untuk cita-citana nya budak yang jadi ustadnya. Jadi lebih ngeunah we gitu. Ngeunah. Bener. Jadi lamun jalur ke musik bahaya. Karena aya tatoan deui. Heeh, eta mah. Ngomelongan wae kan tato. Geus teu parugu. Aduh. Tongnya tong nurutan bapana moal bener. Bener. Ada sahanu hayang tuh budak tiga bapak. Lamun bapak jiga budak meureunnan. Piraku. Hayang. Bapak jiga budak mah budak ketok ka masjid meureunnan bapana karek hayang ge hungkul ini teh mah teh gitu. Sare. Aduh. Aing mah ai. Ya. Kahirupan ngaranna nya. Pemusikan modern. Ai eta bageula pokona mah non berarti angkatan berenang Jamrud berenang karena booming Jamrudnya. Rudang banyak kali. Itu rudang lain eta
Ieu malah mun ieu ngudageun non rockna. Rokna Zaman kerja Jamrud beuneuh nya. Sahara anu karitu. Oh. Heeh. Baheula. Aya ngedrama eta teh double pedal geus bisa. Nya bisa wae da padahal. Oh. Oh, pan eta mun double pedal mah lumayan rada mata Lumayan. kotak gitu, heuh. Ngabose hayo. Gua udah beca di bos saya, aduh, aing mah. Bose we hayo. Lain dengan non tidinya meureunana. Berarti lobanya ahlian teh. Dinya teh ngana meureunana teu tersalurkan meureunana. Tersalurkan. Oh. Kalau musik ayeuna ngandram geus bisa teh kan double pedal nya geus jago atuh. Ayeuna ibarat ngomeang TV, ngomeang Model ayeuna kita ngulik-ngulik barudak ngulik eta teu puguh ngulik pikiran duit aja majikan budak. Kalau nggak sekolah tuh baru-baru aja ngingin ngulang nguliknya. Dangukeun anu. Wah dangukeun anu. Tentang pikiran pemajikan oge can Lain. budak. Lamun kitu, ngadagukeun anu sekali main beureunan 10 juta puguh gitu. Aya mah ngadagukeun anu sakur menang rokok. Oh, kudu apa aku mah dan otak mikiran duit. Kumaha maraban mah. Pemajikan. Bener. Aduh, aing mah. Mun boga gaji mah puguh. Kamu PNS nya. Puguh. Mun boga garawe kalitu gaji. Kayak model urang kan. Lain gawe saya aya. Akhir aya loba eueuh gitu. Bingung teh kitu unggul. Ulah mikiran nu kalitu. Heeh. Lain ngeunong teh. Ku zaman ayeuna gitu. Sebenarnya mah kan musik gitu nya leuwih ngeuna sarana dibandingkeun baheula mah nya. Sok ayeuna mah aya YouTube aya. Jadi pokoknya mah naon gampang terkenal kan. Ayeuna mah asal boga ciri khas we. Coba masing-masing. Baheula mah panehan produser rata-rata ngiluan festival. Bari de anger nu meunangna teh pan. Anger we nu skillna ieu sekilan urang mah geuningan najan halus oge. Wawu jeung panitia meunangkeun. Tah eta bisa. Bener. Wawu jeung panitia bener meunang. Jeung juri dimenangkeun. Bener. Eta bedanya. Matak malah maju. Baheula nya bener. Kitu. Nu deukeut jeung juri Tapi aya ieu geuningan orang daner mah aya untungna eta geuningan gitaris Utopia pan aya di dander. Ucok. Si Ucok geuningan bisa jadi artis gitu. Alhamdulillah saya malus pilih meureun nya. Alhamdulillah. Da pan pindah enak padinya. Ka kekencehan dan bukan majikan urang kekencehan. Nya bener. Deukeut. Ya nama abis desa Cangkuang deh. Cangkuang deh. Nah, dandernya para rina ka Cangkuang deh. Teuingan. Ya lari beuh mun dander. Loba pi omongeun. Aduh. Bener. Tapi naon ngaranna teh? Eta ge patang musik ayeuna keur ieu nya ngan deui YouTube bener. Deui itu masih kena jalan, ngan lamun deui non tapi OPR. Oh. Ese. Encan lah. Sugana itu gara-gara beres lah corona na gitu. Ame meureunna non bisa rame deui lah. Usaha meureunna moal seuseuh teuing nya. Kitu aduh guys, cenah tuh. Duh Mangpudin teh geuningan kanu musik bisa. Kanu ieu anjis. Gila batu alin aya teh mokeun. Emas lain ieu teh. Kuningan Mas Dar. Aduh. Geus nanya salah nikum. Pokoknya mah engke meureunna urang patepang deui, pamprok sono deui. Pilih aya nu bade ngomen carita naonin sekali naon sok komen. Tah kitu bisi aya nu bade nga-request cenah cerita tentang Mang Pupud. Maklum meureunna ieu mah da obrolan singkat tapi meureunna kurang padat, kurang berisi ge teh naon lah. Nu penting mah ieu mah da supaya boga hiburan. Kitu nya. Assalamualaikum.